ulah anu joget. Mun hayang joget kieu we. Daun kalapa nu oyak katebak angin sigah gupayna kawas gupayna nu lawas ilang kasawang deui nembongan deui asih munggaran nu teka hontal dina lamunan mun seuk manehna kiwari aya gigireun meureunnan hate moal tagihur dirundung gandrung atuh kamana nah di mana ukur ngolepat dina lamunan unggal tempat tos dipapai manehna taya laratan unggal beja nu katampa dijugjug wale teu aya kembang-kembang katresna nu kungsi nyambuang ukur tinggal waasna dina lamunan tah gitu geus we nu kahareup eueuh kacape-cape teh kamari mah urang ceramah di Sukabumi nyanyi eta teh meunang gope mah teh tinu hajat teh naik 100 di panganten 100 kamari unggal tempat tos dipapai bejaan batur aduh hiji euy ngebalakan saha ya teh Bu oh Putra Baijo ai wargi sebriji 10 sing boga kaera nu kadengan saurang unggal tempat tos dipapai manehna taya laratan ieu nu kasebriji unggal beja nu katampa dijugjug wale teu aya kembang-kembang katresna nu kungsi nyambuang ukur tinggal waasna dina lamu murag tuh unggal tempat tos dipapai manehna taya laratan unggal beja nu katampa dijugjug wale teu aya kembang-kembang katresna nu kungsi nyambuang ukur tinggal waasna dina lamunan bikeun deui kagok
Kumaha? Teh Ayu. Oh, Teh Ayu bade gitu. Unggal tempat tos dipapai manena taya laratan unggal beja nu katampa taya mah pun adi ibu nitip pun adi nuhun kembang-kembang katresna nukung si nyambuang ukur tinggal waasna buru atuh sinen hese yeuh diul lamunan mun seuk manehna kiwari tah nya sok merenan hate moal tagiwur dirundung gandrung atuh kamana nah di mana ukur ngolebat dina lamunan dina lamunan aya keneh unggal tempat tos dipapai nuhun Kang geus beunang